Aduh, kemana cenah itu kita meuli sabun teh aing ek mani. Lila tinggi ya. Kaburu magrib mani lagi aing mah. Bingung eta tah aing. Ulin we gablek pamajikan teh, ka cergan pisan. Aduh. Tapi lah meuli sabun eta teh. Sabun lagi sabun mani hiji. Ini kos meuli ka mana mah ieu teh. Ini wepi ka cergan pisan. Ih, aing mah aing mah mani meureun kieu mah sabun mah genah mani teh mah ka sabun mah. Lila teuing eta teh jelema teh. Ya Allah. Ih. Aya 2 jam aing meuli sabun. Ampun. Ka mana-mana saya tanya. Mata kalieurkeun da aing mah tah ka jelema eta teh da ku aing kudu dipiceun da. Gablek pamajikan kitu mah. Tah euy, nu boga pamajikan kitu teh kudu dipiceun tah nu ulin jeung ulin we. Aing geus sakedeung dipiceun beuna teh. Ulin we pagaweanna teh. Mah ieu teh nya. Ari mana kita ke warung tapi lila ting aya 2 jam mah. Tak ka mana atuh ulin. Nani tah naon kitu? Bukan nitah naon pan tadi teh meuli sabun. Arek mani lain. Arek mani poho. Da kan meuli kalapa. Tak kumaha ieu teh. Lain apaan jang nyayur? Kan tadi ge kurang teh meuli sabun. Lain boboro ditungguan tadi ieu teh aya 2 jam. Mah kenal. Geus manina encan. Nya encan atuh. Apaan poho deui atuh? Ulin jeung ulin maneh mah. Lain pan ieu meuli heula ieu beta aya tukang kalapa. Pan sarua meureun meuli teh ngaliwat ka warung. Kan ari poho, lain embung poho deui. Pan nganu ulin nu gede geuna ulin jeung ulin. Pasangan Dan kitu ngarumpi wae jeung batur maneh mah. Poho deui. Aing mah kan ngarumpi we. Pake geuning mawa kalapa. Aing mah. Udah balik deh ke warung teh. Apaan itu geus burit? Hah? Panek mani? Mani mah mani apa eta sabun oge? Cik balik deh, balik deh. Cik itu wae. Mani ge mani. mani. Pakai sabun. Titik. Masuk tati tahu mana mau gawe dijentuh bae ngampun kudu bolak-balik aing ka warung leuh mun mere mani teh nganyuh.